Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nuraini Salsabila di kelas 12 IPA 5. Abdi teh are ngajieun bala-bala. Bahan-bahanna nyaeta aya tipung saparapat, aya engkol sacukupna, aya wortel oge sacukupna, aya tomat, cabe, jeung uyah. Aya oge bawang bodas, bawang beureum jeung muncang, aya katumbar, aya penyedap rasa, aya kacang. Ayo urang nyieun bala-bala. Mimiti kolna dihiriban nipis-nipis. Kos kieu dihiribanna nya sanggeus. Laju wortelna oge diparut sangkan nipis-nipis. Kos kieu marutna. Lanjut deui. Diparut nepi ka sanggeus bahan dihiriban laju bumbuna teh diuleuk. Ari rupina nyaeta aya bawang bodas, bawang beureum, muncang, katumbar. Diuleuk dugi ka lembut sareng ditambihan uyah sacukupna. Diulek-ulek nepi ka halus, nepi ka lembut. Nepi kos kieu kudu lembut bumbuna. Saatos kitu bumbu tos diulek dihijikeun kana adonan kol jeung tambihan tarigu. Diaduk dugi ka rata make cai. Diasupkeun cai nepi ka rata eta bahan-bahanna. Lamun geus kieu ta ditambihan wortel jeung engkolna nu geus dihiriban nya. Nembe manaskeun minyak dugi ka panas. Make api kecil wae, make api leutik. Nembe adonan digoreng dugi ka warnana kacoklatan. Nah, gorenganana dibalik
geus kieu nepi ka rata matengna, warnana kacoklatan, tiriskeun. Sanggeus beres nyieun bala-bala, laju nyiapkeun sambel kacang. Ari bahan-bahanna nyaeta aya cabe, cengek, uyah, jeung kacang taneuh nu geus meunang ngagoreng. Laju diuleug nugi ka lembut. Uleg terus dibere tomat nu geus digoreng oge. Sanggeus kitu terus dikucurkeun cai panas jeung diaduk dugi ka rata. Diaduk-aduk. Sanggeus beres sambel kacangna, nembe bala-bala siap disajikeun. Enak pisan ieu teh. Rasana gurih pisan. Enak. Hatur nuhun.